Nah barudak, ayo budak anyar ya. Woi, ngap woi. Aduh. Jurig, disangka baligo aing meni diasupkeun ka karung. Datang waka disada. Sok gabung heula we, gabung heula jeung batur jung. Aki-aki edan. Maraneh pasti hayang nyaho kunaon maraneh dikumpulkeun di tempat ieu pan? Apanan cek aki tujuan kami dikumpulkeun teh? Terus sok loba omong, keun mah supaya eksklusif. Oke barudak tepangkeun ngaranku laki Abus Goa. Kula petapa sakti anu ngicingan ieu goa. Nah, mending nguyahan sorangan. Teu gandeng sia mah gablek sungut teh. Cicing aing rek ngomong. Kuat teu ari aing ngomong oge sia mah. Bengek sia mah kada kitu ge. Barina sia ge nyaho aki-aki gede adat ngahayo we. Nah, jadi tujuan kami dikumpulkan di dieu teh rek naon? Erek dijadikeun superhero ku kula. Sabab ieu jagat keur genting ieu. Kula menang dedeleuan yen aya hiji makhluk balad-balad gorombolan anu bakal singgah ka ieu bumi. Aranjeunna datang di jagat nu jauh di luar cakrawala bumi. Jagat nu jauhnya. Boa alien muron. Alien dia. Oh nya bisa jadi, bisa jadi. Ya ulah sok suujon ka pada makhluk teh. Buat teuing batur mah jauh-jauh datang ka dieu erek nyaba, erek ngadon silaturahmi. Cek aing mah dengikeun heula aing teh ngomong teh goblok. Geus katonjok deui wae si eta. Aduh, cilaka ieu mah euy. Sakedeung deui. Gumpalan padat anu dipinuhan ku jelema tamak anu disebut imah ku pada manusia teh bakal direbut ku aing. Terus tambahan 3.000 mah. Kumaha yo. Ngomong mah erek jadi panjaga panyelindung bumi pus apo ae geus dederek geng. Kumaha ieu teh. Aduh. Kumaha sia numpak di aingnya berat goblok euy. Ngarjeng ambek we sia mah diajar teh.